ulah sembarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit, ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga. Ieu tah nutupan ka isin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka isin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah. Beuh eta pohara jasa kuat jasa eta santri kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah ieu geus nasib ti Gusti Allah dek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Tah lamun ente yang jadi wali kawin kanu jore. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah aya jelema menta wiridan ka kiai, kula menta wiridan. Wiridan naon tuh? Wiridan paranti sugih. Wiridan paranti sugih. Siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih. Dasar wali numerena wali. Dibere wiridanana paranti datang ke Allah. Ya bae wiridkeun. Naon wiridana? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wiridnya ieu nya engke sugih-sugih engke bakalna. Sabaraha kiai sapetingna? 1000. Ba amat 1000 sabare baca 1000. Dibaca ku nyana 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Terus we dibaca ku nyana sapeting 1000 salila 113 poe. Mun dibikeun ka urang dieu olab. Asana moal kuat urang dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an la yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate. Begitu rada lain deui teu hayang kana dunya. Nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunia. Teu hayang teh teu hayang sama sekali. Bebeja deui ka kiaina kiai. Kula kuari mah teu hayang ge sabarna mah kana dunia ngan kula hayang ka hiji awewe. Kula bogoh jasa ka awewe. Lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup. Eueuh deui harapan teh ewal teh eta. Oh jadi sia bogoh jasa. Ya, wiridkeun nya naon? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Eta keneh, eta keneh. Eta deui udah emang wiridana. Ngau loba omong. Sia mah dua wiridan si kos kitu. Ayo geus. Tujukeun ku sia. Tujukeun nya bismillahirrahmanirrahim. Amruhu idza arada syai'an yaqulu subhanalladzi biyadihi malakutu syai'in. Tak geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doang. Dak dumadak nyana teh hampang awak. Begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah. Hiber aing anu nembak moal cek kena ieu. Ieu mah pluk datang ke Mekah. Datang ke Mekah wiridan ieu Masya Allah. Terus tawaf. Keur tawaf awewe teh awewe anu punya ada dipake ka hayang aya keur tawaf deui. Iya oranganan. Tumpuan hatiku ada di sini cekeun. Jangan langsung tawaf. Beres tawaf teh beres tawaf ngobrol. Neng ayeuna neng ieu bisa ka dieu kumaha? Bisa ka dieu kula mah wiridan. Tisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu. Wiridanna naon? Innama amruhu idza arada syai'an ay kakak sarua
aing ge wiridan eta wiridan bisa jadi koski kahiji. Nomor kedua nah ieu nomor kedua apan kakak teh ieu sebenarnya bogoh jasa ka neng dibere wiridan eta sarua tah dibere idama amru iza rasain ayu kalakum fayakun deui. Jadi kakak teh pan bogoh ka neng di titangga wiridan eta puguku lagi bogoh ka kakak aju dibere na wiridan eta aju geus ieu kudu kumaha tuh. Jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe. Nomor kedua kuari berubah bogohna ka Allah. Jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan. Aing ge sarua. Cek nya sia di hareupeun aing so amat. Aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia bogohna ka Allah. Oh haraj asapan eta wiridan. Nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah ba jadi resep ka Allah. Masya Allah. Oh hara. Gas cerita manehanana langsung bae ibadah sanggeusna ibadah balik ieu mah cerita lain orang Indonesia cerita orang Baghdad. Barang datang ke Baghdad mau tidak mau ku kolotna ditikahkeun sia aja geus aya umur pan masantren geus lila aing nyaho ilmu sia geus rada ayaan alhamdulillah aing boga anak boga ilmu sia aing nyaho bahwa sia teh kita luturkeun ku jelema nu hayang ngaji kasiangan aing mah ieu cek indungna can punah can lantis lamun sia can kawin ku aing sia dikawinkeun tuh pilihan abah pilihan ibu mangga abdi pokona deuk nurut jasa akhirnya dikawinkeun awewe pan lamun dikawinkeun wedakna kandal jasa luar biasa eta pipi ku herang-herang teu nyaho jero nama kos kumaha nu penting mah herang bae geus kutuna ge kutu geus teu wani sireum si Soledad aya sireum ge ka dieu hajut si Soledad ngobrol jeung babaturan aing teu sanggup ti Soledad cek heuh aing ge sarua rapih jasa keceritakeun mah dikawinkeun bae geus dikawinkeun ramean maghrib selesai isya salakina mantes di masjid pamajikanana kacai beres kacai dikumbah nyana salat isya beres salat isya langsung ka kamar berbaring salakina asup ka kamar biasa endek malam pertama barang didelek ku salakina beda bangetna jeung tadi berang mah ku lesang-lesang teuing barang didelek di kamar bopeng bolode bopeng ieu beak ieu buak bopeng bopeng kabeh we sabeugeut bopeng bolode deus gede cinggir cek nya teh salah teh si dedegan aing ye ja tadi mah ku geulis teh ya ieu bopeng langsung pamajikanana Noel ka salakina biasa Noel biasa bae cak salakina teneng hampuranya kunaon ka kamar rada kurang deuleu jadi teu pati ka deuleu nanaon ge remeng-remeng hampuranya bungaheun jasa tah pamajikanana berarti aing bopeng teu ka deuleu ye bungaheun jasa alhamdulillah cek pamajikanana beuki pede bae nya di hareupeun salaki tadi teh berada ditutup-tutup barang ngadenge salaki kurang deuleu atuh dimrak-mrak teu ka deuleuan ieu isuk biasa ngobrol isukna biasa ngobrol terus ngobrol deui kak ai kakak kurang deuleu teh emang ti keur ieu apa kakara kuari-kuari ngadadak ceknya keur ieu mah teu ngadadak aju kieu kakak ieu masyaallah ceknya teh geus kieu meureun ti Gustina atulah ka geus nemah bae sebulan 2 bulan setahun tapi nyana dirahasiakeun bae ari maca Quran mah maca kitab jangan teu buta ieu tapi ka pamajikan masal deukeut bae ka pamajikan bubutaan malah leumpang ge mentara dari tungtun ka pamajikan mentara dari tungtun mitohana ge mitohana ngomong eta salaki sia emang sebenarnya rada kurang deuleutan heueuh bah nyana rada kurang deuleu ti keur ieu apa anyar pas kawin bae bah
kurang deuleu teu ka deuleu atuh sih bopeng sia teu ka deuleu can nyorang neuleu ka kula ge encan nyorang nyana ngomong-ngomong teu beungeut bopeng berarti teu ka deuleu bahaya salamet ieu anak abah cek cenah salamet geus bae terus datang ke boga anak 1 2 3 4 5 loba anakan tapi tetep bopeng tinggal bopeng tetep anakan geus loba. Nah nu jadi masalah kunaon ieu lalaki diangkat ku Gusti Allah nu tadina sakadar ahli ibadah naik jadi pangkat sholihin begitu terus manehanana nutupan ka pamajikanana diangkat deui jadi wali Allah. Ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit, ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga. Ieu tah nutupan ka isin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka isin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah. Beuh eta pohara jasa kuat jasa eta santri kasep aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah ieu geus nasib di Gusti Allah ndek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Tah lamun ente yang jadi wali kawin ka nu jore asana ieu saminggu ge ditolak ku sia eta nutupan pamajikan lain lalagaan ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah taekeun deui ku Gusti Allah. Bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah alhamdulillah bah aja ieu moal dikukukeun moal ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah kunaon emang kieu bah lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa abah ibu kula moal karebal isuk pageto bakal balik ka Allah nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia kunaon eta bisa kos kitu hatena bersih jasa datang ke pamajikan gitu nyahoeun tah bahwa salaki teh asli dapat teu kurang deuleu teu nyahoeun lantaran mipindingan pamajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi tuh lamun urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah nya babari orang jadi wali itu babari mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh hideung tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus ngomong dua tah kok gitu bang emi pindingan ya Allah ya Rabbi karim eta nomor 1. Nomor kedua Imam Syafi'i boga murid senggeus teh manehanana bisa ngaji pohara jasa nya kasep nya bisa ngaji pan di Mesir maka rasep beda jeung di korelet di dieu di Mesir mah neangan anu jore neangan anu henteu geulis moal aya di dieu mah neangan nu geulis hese di Mesir mah gareulis jelema nyahona geulis lain dedeulean kula ieu bae nu kolot nya noel deui pan nya ilu ka Mesir noel kieu geulis amat berarti dedeuleana abnormal terlalu ai kolot haju neuleunan geulis bapan belon teh mah berarti kan geus teu normal. Nah ieu Imam Syafi'i boga murid naon gitu pinter jasa ai prak dikawinkeun ku indung bapana jore jasa Masya Allah mun potongan bangsa urang mah geus moal anakan setrum setrum tapi nyana mah terus bae dilaksanakeun we teh perkawinan dibawa ka imah babaturanna ngomong eta saha pamajikannya sia teu salah deuleu lain si aing mah hoka kasep sia jeung pinter sia kok boga pamajikan jore amat lain sut situng aing mah nanya eta kunaon sih ku situ aing boga pamajikan jore
kaharepna 10-20 tahun kaharep bakal berahasia tinggi. Dah, rahasia-rahasia naon? Ye, deleukeun ku sia ge. Deleukeun, sia boga pamajikan geulis, aing boga pamajikan jore, tapi aing geus nyaho dihareup bakal aya istimewa. Coba buktikeun. Bener bae 10 tahun, 20 tahun hiji anakna kabeh jara di kiai. Nomor kedua karangan-karanganana loba jasa. Nyana ngomong berkat pemajikan jore aing bisa ngarang kitab. Sebab aing teu betah di kamar. Jadi aing ngarang bae aing lah daripada dia ke pemajikan hapeuk nya mending ngarang aing. Jadi ieu teh cenah boga anak eta mah di bujeng enggalna bae cek nya. Kucrek geus beres. Tuh aing teh itu rahasiana barang 20-30 tahun kapanggih deui jeung babaturanana ari eta kitab anu dur toko kitab karangan sa alhamdulillah karangan Simkuring ai itu anak anu nyeun pasantren di atuh di ditu eta anak kaula alhamdulillah masyaallah rahasiana naon si eta bisa boga anak jadi di kiai haju karangan loba rahasiana pamajikan jore. Jadi aing teu betah jasa aing mah di kamar teh teu betah. Neule irung, ya irung kos kitu. Mata kos kitu. Aju ieu sungut jebleh kitu pan. Nah aing rahasiana kulantaran teu betah pake nganalar, pake ieu ngarang tah kitab karangan-karangan aing loba eta teh berkat pamajikan aing jore. Tuh, nu mantak di jero kateungeunah aya rahmat Allah. Geus lamun urang boga pamajikan jore asana ieu ye anu ngamotivasi ka aing bakal jadi wali aing. Tungtung nama ka pamajikan teu bogo jadi wali henteu. Urang mah rugi 12 tungtung nama. Nu jelas mah disadari ku Gusti Allah, disadari ku urang. Nah ieu maksudna kumaha? Hate urang lamun geus bersih neuleuna naon bakal akur. Neuleu kasep ciptaan Allah, neuleu geulis ciptaan Allah, neuleu jore ciptaan Allah, neuleu kumaha bage ciptaan Allah. Urang bersihkeun ge hate urang satungtung urang dibere umur ku Gusti Allah, pake dumadeheus ka Gusti Allah, abe urang ibadah mantep ka Gusti Allah. Urang geus jelas masjid mah teh kurang bersih, maningan ngabersihan hate urang. Yu urang babarengan di mana kiai ngabersihan hate moal aya di sakolahan mah ngabersihan hate mah ayana di pondok-pondok pasantren salafi. Ai kitu pondok pasantren modern salah teu salah sama sekali. Jang perbandingan mah jeung kemajuan negara tetap kudu aya pondok pasantren modern. Ketika urang endek nyaritakeun ka Allah ngabersihan batin saha bae di mana bae dunia urusanana pasti kembali ke pesantren salaf. Endek kumaha bae ge kurang kumaha kimu pasir nyana di jurusan hukum ketika hayang kapanggih jeung Allah mah nyana tetep bae ka salafi. Di Garut aya seorang hakim deket ke pesantren gurukula didinya manehanana eureun jadi hakimna kurang kumaha hebatna manehanana kunaon endek ka Allah horenganan teu bisa make jalan eta. Kuda boga guru bahasa Inggris baheula kungsi lalagaan belajar bahasa Inggris nyana di Universitas Bandung ngaguruan Pak Aam ngaranna ngan kula mah haju dipicen teh bahasa Inggris ngan nyahona ngan hiji deung I love you doang hiji doang eta mah teu dileungit-leungitkeun antum asal anu geus I love you say eta mah eta tadi leungit teh mah. Nah eta kumaha ketika nyana asup ka pondok pasantren nyaritakeun tentang ibadah kunyana ditinggalkeun profesi nyana sebagai guru bahasa Inggris di Universitas Bandung nyana eureun kabeh ge kembalina tetep ka pesantren salaf teu jore pesantren modern jang perbandingan jeung kemajuan ketika endeu ka Allah tetep ka pesantren salaf babarengan yu urang masing-masing ngabersihan batin jang menuju ke alam akhirat sebab di henteu teh ge urang bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ditanya sabaraha taun hirup dipake naon ta umur dibere harta digunakeun naon ta harta dibere gagah pake naon ta gagah dan lain-lain sebagainya bakal ditanya mun urang geus bersih hate sakumaha tadi kawin jeung nu jore ge betah bae
kawin jeung nu teu bogoh ge betah bae malah diangkat ku Allah pangkat urang ngan aing ngahaja-hajana yang nu jore mah tetep ulah eta mah geus kitu bae ti Gusti Allahna mun urang dikawinkeun kabeneran teu bogoh teruskeun kula boga dongeng hiji deui aya santri abah kawinlah jeung hiji awewe kolot teu bogoh barang geus teu bogoh cak abah teh teruskeun bae eta mah mustika ti kolot akhirnya diteruskeun santri loba kabelah dieuna nyana teh teu bogoh jasa abah pan geus eueuh lah cek nyana ja guru geus eueuh ieu lah aing dikawin deui lah cek cenah neangan deui nu herang aing nu bogoh ieu aing teu bogoh masalahna teu bogoh padahal mah anakan terus aing neangan nu bogoh lah neangan nu bogoh aya kapanggih babari atuh jajaman kuari ieu pamajikan nu itu na ditolak acak-acakan rumah tangga pikirannya na aing bisa nyeun pondok pesantren babari lah aing jeung nu bogoh manggeunaheun kawinlah jeung nu bogoh ternyata teu bisa dibawa ngaji acak-acakan datang ka kuari santri eueuh ngaji nu nuturkeun eueuh pamajikan nu itu geus maot kuari teh rahasiaan tanya anu mentak ulah naon kitu ngaranna bangga ku kasep ulah bangga ku geulis lantaran eta mah sakadar sifat urang boga pamajikan geulis tapi teu bisa dia pake diajak ibadah nyeri hate makan hati kuari mah maningan boga pamajikan urang Lampung galak geulis galak atawa urang Brebes hideung ngan bager maning mana coba maning mana ayo tuh sekali deh Lampung nya putih nya gelis tapi galak ai orang Brebes nya hideung nya beke tapi bager mending mana ayo tuh bisa gak jawab sih aja ese kajian kuku wage gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina malam ieu pengajian nomor kahiji tasyakur bahwa masjid ieu geus rampung sakieu ayana istilah di zaman Pak Harto mah ieu gunting pita atawa walimatul wakiroh alhamdulillahirabbil alamin pencet knopna nyiung lain nguing emang biasanya nguing pan lantaran aya duit golkaran nyiung selesai guntingna geus teu kudu make gunting ya guntingna geus saper gunting besi atuh kudu make arit ge cukup ya mah geus ai ban Pak Harto mah make guntingna gunting emas beres acara guntingna dibikeun ka Pak Harto kan mantep ai kuari mah make guntingnya jadi dibikeun ka kula jang naon gunting kos kitu ieu teu kudu geus alhamdulillah nomor kedua ingat bahwa Kangjeng Nabi diisrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yakni masjid berarti masjid perlambang secara zahirna bentuk masjid horenganan secara batinna jang menuju wusul ilallah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tina urayan simkuring ti awal tepikeun ka akhir ieu eueuh deui iwati ngajak ieu urang dumadeheus ka Gusti Allah dengan ngebersihan batin kumaha bae carana memeh urang dibere kesempatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala hampura kula hampura ka para kiai ka para ustad kula geus teu kudu dipenta deui kitu keneh ka para pejabat ya para pejabat geus sarua bae ngabutuhkeun ridho Allah di ridho Allah ayana dina kebersihan batin jelema anu ngabogaan rencana-rencana dek jadi DPR dek jadi bupati dek jadi kepala desa nu penting rencanana bener-bener ikhlas dek galuhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala sakitu bae pihatur ti simkuring hapun tentina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan
walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau a'taqahu lan lamun ngamerdekakeun ya sayyid hu ing abid Obahu atawa ngadol ya sayyidu ing abid wa sohahnahu malan nyohehkeun ingsun sadaya ing karana i'taq lan ba'd Qadalahu atawa mataini ya sayyidu ing abid Fadahu bil agli maka nebus ya sayyidu ing abid bil agli kalawan kang leuwih setitik Gilalen ucapakeun bala badal qalani yaiku galroro Walau haribalan namun malayu ya abid awmata tawamati ya abid bariya sayyiduhu maka lubar apa gustine abid Illa iza tulibang yang tatkala den suprih ya sayyid famanahu maka nyegah ya sayyidu ing abid Walau yakhtara lan lamun milih ya sayyid al-fidah ing nabos bal asahu maka utawi kaul asahiku anallahu satuhuna ikut tetap kado sayyid arruju'a arruju'a balik Fataslimahu lan masrahakan ane abid wa yabdilan nebus ya sayyid umma waladi ing umawalade sayyid bila qali kalawan kang lewi setitik wakilalan dan ucapaken apala padal qalani yaiku qalrara wajina ya tuhalan utawi seke hukum jinaya utawi hukum seke jinaya hea walad iku kawahidatin kaya kang suwiji bil azhari ing dalam mungguh Kaul Azhar keneh nyaritakeun tentang jinayah nuku urang sanajan diaji di jero-jero tetep teu kaharti otak urang teu sajengkal-jengkal acan Emang nanaon ge meureun urang masal ngaji bedek na teu kaharti bae. Tapi lamun kitu mah aya pilkada aju disogok aju kaharti bae. Pilgub meureunanan dibere aju kaharti bae. Berjamaah ka neraka jahanam kaharti. Tapi lamun ngaji bae aju undeg teu kaharti bae. Nu kaharti ge dintekeun bae puyeng haji mah kurang nguduk baju nundutan bae loba teuing malai nundutan molor ye bagi geus teu kaharti bae kajian mah dibaca bae amun aya Zaid ngamerdekakeun abid atawa ngajual sohahnahuma merdeka na soheh jual beuna soheh atawa dibunuh ku sayyidna tebus maka harga nu paling minim tebusanana mun kurang tambahan embohan tiksa kaul kaulani dua kaul sakumaha nu tadi bae nu geus ti heula dicari ketakeunana nu mana meureun walau hariba lamun malayu mabur abid au mata tawa pae habid
isi kurang nyarita kenalannya iya. Aya abid ngabunuh. Aya seorang abid ngaran Zaid ngabunuh Ki Umar. Nu tanggung jawab adalah Sayyidna. Lantaran abid nama boro-boro tanggung jawab bukunya nana ge budak belian. Teu merdeka nyana teh. Budak belian budak abid mah bisa dijual belikan, bisa digadekan, bisa dihibatkan, bisa diwakofkan kos kebobe gitu. Mantak atuh nu tanggung jawab adalah Sayyidna. Ayu urang mapan jelema merdeka mun teu mah menganiaya nu tanggung jawab asobahna. Kuari mah abid iya Sayyidna. Ayu prak mabur abidna. Atau apa jadi ada Sayyid ketika hambana mabur atau apa kan tuh bisa dijual. Tadi nama lu lumayanan dijual wetu jang mayar penganiayaan anak. Dawa dimerdekakan kumanehanana dengan cara cicil kan aya jang kitu nutupan kasalahanana. Ima mabur atau apae. Ta'eta bari'a sayyiduhu lubar sayyidna ila idza tuliba. Kecuali aya si hambana begitu dipenta dieueuh dilarang dicegah ku sayyidna na ieu mah tetep sayyid tanggung jawab. Jadi urang lamun nyaritakeun bahasa-bahasa ngamerdekakeun di urang mah moal kaharti lantaran eueuh carita haba mah carita abid. Sanajan kuari osok dijuluki TKW dianggap abid ku urang Arab, bodoh urang Arab. Teu sakabeh nu di Mekah pinter. Teu ngaji mah bodoh bae. Sanajan deket Baitullah, kos di urang we sanajan ke deket masjid di loka masjid mah teu nyahoeun tiang masjidnya. Atuh teu nyahoeun dosa bahasa kalinya masa kokorolokan jeung masjid tapi teu nyahoeun tiang masjid. Deket ka majelis teu ngaji mah teu nyaho rukun wudu sarua bae. Batur nu jara rawuh nyaho rukun wudu genep nya nama mun ditanya 7. Leuwih hiji. Ku sebab teu ngaji, atuh bodoh bae teu ngaji. Jaya mun teu bisa turunan, sanajan anak kiai atuh teu ngaji mah odob bae sarua. Bodoh bae tetep bae sanajan Habib teu ngaji bodoh bae sarua. Teu ngaleungitkeun ka habibanana, Habib mah Habib bae ngan teu ngaji mah odob. Sarua anak kiai teu leungit ka anak kiaiana mah mun di Garut Aceh atuh. Belah di Aden atuh ka Banten mah entus. Biasa tuh bagus. Aya teu ngaji atuh odob bae sarua. Bodoh bae. Nu ngaji ge bodoh bae. Komo teu ngaji. Duh, Masya Allah. Tak ayeuna aya bahasa ngamerdekakeun ge ayeuna babandinganana aya. Pan lamun urang ngamerdekakeun abid ganjarana pohara jasa. Boh, lain lalagaan teh mah ganjarana sorga. Komo lamun urang ngamerdekakeun bapa urang. Bapa urang benang ku musuh waktu perang kaboyong, boyongan perang jadi abid. Jadi kapimilih ku urang dibeli, dimerdekakeun, boh, tambah ganjaranana pohara jasa. Tambah geus pohara bae. Gedean mah cenah kiai jeung nu kieu jeung nu kumaha. Mun urang nyandung nu kolot kabur.
juga gitu ceritanya minta ditolak bae geus kukuh minta ditolak ya otomatis kan ngaranna ge jelema yang ditolak sarua jeung manuk hayang hibran ditolak bae sabodo kulantarannya nah itu ditolak ka dieu hese ka ditu hese meunang 10 tahun kampang hede ku salakina ji janeng ieu keur naon di dieu kieu bae cenah kula mah sabada ditolak teh kawin teu emang kunaon teu laku aduh tayu mah tuh ja urang baheula geus boga anak aya 5 aya genepna lah ku kakak atuh deuk dibalikan deui bae ku ari bareng nikah deui da eta gede jasa ganjaran eta ngabalikan nu kolot mah tuh cenah nu itu na masih kan atuh masih ngan gua mah jadi nu ngorah teu naon cenah jadi ngorah mah padahal kolot nyana asal jadi nu ngorah bae bungaheuna we mah embung jadi nu kolot boloon status doang embung jadi nu kolot ya Allah ya Rabb aya ge nu sabanding jeung ngamerdekakeun kieu ma min ayamin tamalu fiha habu ilayya min hadhil ayam adawa ilallah daya sababaraha poe anu dipake beramal dina eta poe-poe luluy dipake karesep ku Gusti Allah kecuali min hadhil ayyam yakni ayyamal asyri 10 poe bulan Zulhijjah tamba ganjaranna pohara jas qalu cek sahabat walal jihad ya fisabilillah ya Rasulullah dibandingkeun jeung jihad gedean mana wahai gola walal jihad fisabilillah dibandingkan jeung jihad fisabilillah masih kene unggulan 10 poe bulan haji tanggal hiji sampai lebaran pohara tama poe tama gede jasa ganjaranana illa rajulun kecuali lalaki kharaja binafsihi wa malihi keluar mawa awak jeung harta kemudian ka Palestina atau ke Suriah perang palam yarji bin zalik teu balik deui awak jeung hartana dikorbankeun jeung li ilahi kalimatillah eta moal aya babandinganan eta luhur jasa tah geus mah di akhirat da geus langsung seungit bakal kabita kabeh ku seungitna eta jelema sehingga kabehan hayang ka dunia deui hayang perang ku bagus-bagus di kitu-kitu ge tetep ku ari mun ditah perang embung bae eta jadi urang mah ipis jasa iman teh ipis jasa ulah kita perang kita mondok bae saya mondok bae mondok bah kula mah pasantren-pasantrenkeun bae ulah sakola ka mana sian kayak ka ditu na hirup ye bah kula mah pasantrenkeun bae lah kabita jasa ge di akhiratna di samping kula abah emak pan nu ngabiayaan ke eta pan ka jahit ke bakalna ka sapaatan geus mah pasantrenkeun bae akhir zaman kieu sia hayang mondok anak teh nyaho ka internet beureun teh budak ortodok teh sih kudu hayang mondok atuh sakola cak yang sakola minimal sanawiyah aliyah minimal kus kali itu dong komo kadang saya jadi yang jadi presiden menggantian Jokowi atuh eta disengsirikeun ku bapana hayang mondok bae disengsirikeun saware ai saware mah aya ceng mondok bae lah jaku abah teu kabiayaan eta kolot oplo deh sarua aduh masya Allah geus mondok bae daripada luntang lantung sia di imah mending mondok bae ieu bener tan mondok pa kabeh ge
Waalaikumsalam. Di mana? Abdi di Jakarta. Saya Jakarta Pak Kiai. Ada apa? Menyantrenin anak. Anaknya ada berapa? Ada 4. Yang satu udah jadi insinyur, yang kedua udah ada perandas, yang ketiga udah. Tinggal yang ini mah nggak mau mikir Pak Kiai. Otaknya kayaknya ya Allah, kayak gimana kali ini mah anak udah pesantrenin aja lah katanya. Habis sekolah nggak naik. Iya, tuh, masuk pabrik nggak ada yang nerima. Udah pesantren aja lah. Agama maju tak mual tis. Dicekel ku model kos gitu. Hampir ditampilin teh jelema ku aing. Dengan cekate atuh sakitu ge atuh lumayan we. Jangan ganjel-ganjel trip malah. Iya, pesantren teh kos kitu nasibna. Tapi tetep bae luhur bae aneh. Sebab naon? Perjalanan para aulia Allah ayana di pondok pesantren. Eueuh dongengna jelema nu jadi wali kaluaran ti UI. Eueuh dongengna jelema jadi wali kaluaran ti Trisakti. Eueuh dongengna jelema jadi wali kaluaran ti IPB. Paling ge melakadu teu dek buahan. Eueuh dongengna jelema jadi wali kaluaran ti ITB eueuh. Paling ngibar-ngibarkeun kapal. Mal kebel raga kapal lage. Eueuh, kok ti ikip mah ya paling ge ini Budi. Ini Bapak Budi. Paling kos gitu. Artina eueuh dongengna nu jaradi wali kaluaran ti universitas eueuh. Tapi keluaran ti pondok pesantren jadi wali kabeh. Eueuh nu teu jadi wali. Asal kawin bae nya. Wali mujbir. Hai, dongeng-dongeng wali geus sararese jasa pi walieunana. Boro-boro kaluaran sekolah puguh ieu nu malah santren ge mimiti ngararaji. Jang syariatna supaya bagus geus barisa ngaji jamaah santren 15-20 tahun mampu mantep jasa. Urang mun ngadenge alatna jeung sajabana beuh rapi jasa boga pondok nyana kuari masyaallah santrina aya lah 100-200 santri mah di 50-100 geus pohara jasa jol bae pilkada. Kena hama jol pilgub kena hama mantak begitu kuari dek ditarik deui pilkada pilgub ku DPR ulama bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillah kunaon nasib kiai sugan bae rada baragus deui sebab ieu barusak jasa Tasik Ciamis Bandung Tangerang doang rada rapih. Ajur kabeh di Tangerang mah ajur kabeh. Eueuh nu teu nguyuk duit bupati. Eueuh nu teu nguyuk duit gubernur. Beuh nu diumrohkeun ge sabaraha meureun ta kiai. Samaruk bagus meureun. Racun. Mentak goyang agama negara agama di negara teu kuat. Oh cenah gitu nu mere duit atuh kieu ya ieu carita poe nu paling unggul deui iwal ti 10 poe bahkan Siti Aisyah nyarita ana saban sanyana budak ngora kana sahiba simain ngadedengekeun tanggal 1 bulan haji na iraha tanggal 1 bulan haji teh iraha ieu teh di mana geus kajadian tanggal 1 di isbat nyana langsung asbaha iman isukna langsung puasa di tanggal 1 datang ke tarwiyah arpah lebaran langsung buka
Babalagu zalika Rasulullah, datanglah berita tersebut ke Kangjeng Rasul. Tagil ku Kangjeng Rasul fada'ahu. Dia mayah miluka ala syami hadhil ayam. Naon nu ngajurung ka anjeun make jeung puasa di poe 10 poe ieu. 9 datang ka Arfah. Naon nu ngajurung? Nu ngahayu-hayu make jeung hayang puasa. Gola cak eta lalaki bi abi anta wa ummi mufda. Abdi mata aya lia innaha ayyamul masyair wa ayyamul haji. Ieu pan poe teh poean ar agama Allah. Mun ningali di Mekah ayeuna. Saha bae di mana bae jelema pohoan kajabatan, pohoan kakaagungan dibuka pakaian make pakaian ihram. Nyana nembongkeun keagungan Gusti Allah, manusia mah hina. Lain teu boga jas, lain teu boga lepis, lain teu boga wall, tapi tama kos kitu. Leutik tama ieu make anduk doang. Putih-putih ngahayalkeun nyana aing ieu keur di mahsyar sakitu teu presiden teu menteri teu sakitu bae di mahkamah nomor kahiji. Nomor kadua ieu poe teh poean haji nu mantak ulama eueuh deui harepan teh asallahu yusyikani fi du'aihim. Abdi mah harepan teh hayang we gahiji jeung doa-doa jelema nu aya di Mekah. Saki itu harapan abdi mana mentak batur nu di Mekah ngalaksanakeun ihram haji ifrad dan lain sebagainya doa-doa abdi di dieu puasa sugan bae kaajak ka ditu tak kitu ya Rasulullah. Ulah kami sia puasa tante. Sia mah salat ngamin-ngaminan. Gede hate bae. Tak kitu ya Rasulullah abdi harapan teh supaya kabaun kabawa ka ditu. Batur badi itu ihram, batur mah itu tawaf, sa'i, pohara jasa. Abdi mah di dieu atuh puasa supaya kabawa ka ditu. Gola cek Kangjeng Nabi fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adla mi'ati raqabatin wa mi'ati badanatin wa mi'ati farasin yuhmalu alaihi fisabilillah. Lamun kos kitu peta anjeun teh diganjar ku Gusti Allah. Puasa anjeun bikulli yaumin unggal poe nuku anjeun di puasaan sabanding jeung 100 ngaberdekakeun 100 budak. Sarua jeung mawa 100 onta, 100 kuda yuhmalu alaihi fisabilillah dibawa pakai perang sabilillah. Masyaallah. Nu puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 eta tanggal 7 ieu sarua aja ngamerdekakeun 100 kaula. Dimerdekakeun abid 100. Sarua aja mawa onta pakai sabilillah 100. Sarua aja mawa kuda 100 pakai sabilillah. Ganjaranna gede jasa. Lain lalaganya puasa dina tanggal 1 sampai tanggal 7. Aduh. Paizakana yaumut tarwiyah di mana kejadian poe tarwiyah tanggal 8. Falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi farasin yumaulu alaihi fisabilillah. Lamun datang ke poe tarwiyah, urang puasa di poe tarwiyah sarua jeung ngamerdekakeun 1000 budak. Ambo budak nage geus eueuh ku ari. Urang sarua jeung ganjaranana ngamerdekakeun 1000 abid. Sarua jeung mawa onta 1000, mawa kuda 1000 dibawa ke Palestina pakai li'ilai kalimatillah perang sabilillah. Masya Allah. Ieu mah teu bawa onta, teu mawa kuda, hiji-hiji acan puasa doang poe tarwiyah sarua jeung ganjaranna mawa onta 1000 ka ditu pakai sabilillah. Hese mawana deui ka ditu ge. Kapal mana nu bisa mawa aja teu meunang di embargo. Lamun poe Arfah, fa idza kana yaum Arfah tafalaka fiha ada alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin tumalu alaihi fisabilillah. Lamun puasa poe Arfah sarua jeung ngamerdekakeun 2000 budak.
sarua jeung mawa onta 2000 mawa kuda 2000 dibawa ke medan laga pakai sabilillah tah gede jasa ganjarana puasa di tanggal hiji tanggal sampai 7 di tanggal 8 mah tarwiyah lain deui puasa arpa mah pohara jasa iraha kieu tanggal hiji da geus kaliwat tanggal hijina nurutkeun hisab qati Sulam Munairen karangan Ki Mansur jembatan 5 Jakarta nu diparake ku para ulama salaf samping eta hitungan-hitungan mulai durusul palakia dan lain sebagainya jatuh pada hari Kamis menangna 2 darjah 45 di Mekah tambah 2 darjah dilempengkeun jadi berarti 4 darjah 45 taruhlah diurang 2 darjah setengah di Mekah 4 darjah setengah nu mantak Mekah Kamis di dieu Kamis nu ngitung make hisab qati Kamis ningali almanak kitu Ki Bustomi Cisantri Kemis ningali deui almanak kitu Alwardayani Warudoyong Ci Sukabumi Kemis kula utang hitung Kemis aya nu nyuratan deui sebagian ti tokoh Muhammadiyah Kemis deui nya ge sarua akur jeung urang wah tuh kitu mah cenah kieu Muhammadiyah atuh sabodo sia aing mah pokona nu jelas wa Kemis jatuh tanggal 1 hisab qati teu cukup sakitu tetep nanyakeun ru'yat apa henteu teleponlah cakung ru'yat yang melihat 3 orang siap disumpah ru'yat teu cukup sakitu nanyakeun deui ka babaturan nu aya di Sukabumi nu baheula pernah bareng ngaji di Cipanas nyana ru'yat sarua bae deuk make patokan mana deui darjah 2 darjah setengah sedengkeun darjatan fa aksaro kajeun atuh darjah mah bisa nu mempertahankeun kudu 4 5 genep 7 8 pek bae tapi wakena kenyataan pan ru'yat neuk ka mana deui lumpatna deuk make naon deui deuk make hisab 2 darjah setengah deuk make ru'yat geus ru'yat haju deuk make naon deui deuk make naon deui ayo coba ya sekedar informasi tak seperti gitu ajaran kuaman deuk nurutin pemerintah Jumat los masalah dek ka mana ge ieu keur carita hitungan sebab di urang makan muatan malulu Ibu Muhammadiyah jeung NU ieu mah asana angel ka ngahiji tahun kamari urang puasa Ramadan akur jeung NU Muhammadiyah embung akur teu make sulam nyana make hitungan Yamani geus kusebab NU na bareng jeung hitungan-hitungan kitu sulam urang di dia akur jeung NU Muhammadiyah teu akur ku hari urang akur jeung Muhammadiyah NU teu akur dia teh sabodo nyana mung alalakur berarti sebab naon di jerona loba muatan-muatan di jerona loba kepentingan-kepentingan tanpa aya muatan jeung kepentingan urang ibadah ke Allah abang mantep lain sekedar mantep tapi mantep sekali wah enak sekali orang Jogja yang semua enak sekali naon sih wah enak sekali jadi gendah jasa mencarakan wah enak sekali sekedar informasi terserah geus kula mah di dieu puasana mulai poe Kemis tanggal hiji berarti akur jeung Saudi Arabia tarwiyahna jeung arpahna bakal akur haji akbar lebaranna poe Sabtu sakitu tah yuk ganjaranna pohara jasa puasa aduh cenah kieu mah can puasa atuh dibejaan geus tilokis ya mah tenang bae heulana boro-boro teh dibejaan ge tilok
ngan anu sok resep puasa beredanan tinggalin masalah tinggal kuari baik tadi geus ngadahar naon mun encan mulai kuari niat puasa jadi geus we tadi ge nginum encan ngopi encan ngauduk encan naon encan geus we kula niat puasa dina bulan haji geus beres kuari jadi tah mun tadi ngadahar uduk 2 piring Masya Allah. Bahkan man shoma yauma tarwiyah atawallahu thawaba sabri Ayyub alaihi salam ala balaihi. Sajelema nu puasa di poean tarwiyah. Berarti tanggal 8. Tanggal 8 eta Kamis berarti. Kamis tarwiyah. Saha jelema nu puasa de poe Kemis isuk nu bakal datang bakal dibere ganjaranna sakumaha ganjaran kasabaran Kangjeng Nabi Ayyub alaihi salam. Moal aya tanding. Kangjeng Nabi Ayyub mah dibere ateul borok lain sakadal budug doang tapi bilatungan. Tapi Kangjeng Nabi Ayyub terus bae salat, terus bae zikir. Terus bilatung teh kaceli-celi. Ka mata terus irung. Tah geus kitu bae. Atuh moal disebut Ayyub istimewa teu kitu mah. Urang mah kakarak borok hiji doang didengkul geus teu salat. Borok sagede kieu doang didengkul. Aduh. Ned, ayo orang ke masjid, aing teu kuat cakeun borok ieu. Mana nih le? Alah, sagede kieu. Sia mun dibereng, moal kuat sarua bae. Tungtungna nu ngajak jeung nu diajak ribut. Kangjeng Nabi Ayyub sawak-awak. Ya kari. Terakhir bilatung kana leta. Tek. Masih cicing keneh bae. Karena kolbu masih cicing kulantaran bilatung terus bae takana letah jeung kana kolbu kakarak bebeja ka Gusti hampura abdi ieu bilatung ka mata ka ceuli abdi teu bebeja ka Gusti tapi ka letah jeung ka hate mah abdi bebeja masalahna lain teu ridho hese babacaan abdi deuk ngucapkeun Allah na teh tah hese lantaran aya bilatung di ngadaharan jeung ka kolbu kaganggu abdi mah sakitu doang adapun rela mah ridho bae sapira awak abdi nu Gusti lah atuh jadi jinan Gusti dikukupakeun ke kumaha Gusti ngan ieu mah hese babacaan doang coba eta urang makan ieu letah capeta Quran urang-urang mun ditanya Quran sia di mana nyaho pohon eundeun aing Quran mah bogangan pohon deui. Tasbih aya mah aya pegat. Masya Allah, urang dah. Jadi urang teu maelu. Tapi Kangjeng Nabi Ayyub tah. Eta mah caritakeun Kangjeng Nabi Ayyub kan geus kitu. Datang ka pamajikanana langsung minta dicerai tinggal hiji doang Siti Rahmah. Boga keturunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Duh, turunan Nabi mah beda teger. Kos urang boga turunan pamajikan turunan wali teger. Urang boga pamajikan turunan kiai teger. Kajunting galak antepkeun. Teger eta. Loba Kiai magahan ngaji santrina loba padahal pamajikanana galak loba ieu. Pamajikanana galak ya teu meunang salah setik bualakna deui. Tapi bisa magahan ngaji tak kiai santri loba. Kacaritakeun maot pamajikanana, kawin deui jana jeung nu bahenol nerkom. Masya Allah, bibir geus sakumaha tos ngadahar daging atah. Burum. Di Karawang cenah bejana mah. Pohara jasa sopana ngomongna jeung sajabana pet santri arareueuh. Magahan ngaji nya teu bisa. Aya naon? Nu baheula mah galak ke turunan kiai. Ai ieu mah turunan sinden.
atuh geus kuari kiaina kudu oper ulah jadi kiai kudu jadi panayagan ka dituna tuh beda turunan tak lain deui turunan Kangjeng Nabi Yusuf tuh kuat jasa malah ditita ku Kangjeng Nabi Ayub besi neuk ninggalkeun malah cek Kangjeng Nabi Ayub kula mendek sorangan bae di handapan gunung masalah duaan jeung Gusti Allah Kak ulah kitu mun ceuk ngomong urang mah ulah kitu Kak pokona mah kula hayang nyaho kakak mun paeh di mana dikuburna tah eta ngeunaheun pan kadenge ka ceuli mun sehat hayang nyaho kula mah sehatna moal kudu ninggalkeun Kak tenang bae sih pokona mah diurusan ku kula tepan urang mun boga pamajikan kitu ngeunaheun ieu mah urang kakarek ngagoler 3 bulan ge minta cai Waalaikumsalam naon salaki muriang geus teu hudang-hudang kieu didinya ngising didinya kiai maksudna lah dicepetkeun bae cenah kiai teu kira-kira emang aing Israil atuh pabajikan blon atuh geus kitu mun kieu rada deres keneh kiai kula minta cai yang satu jang kula bae mah jang salaki onam lah geus muriang ieu mah jang kula maksudna kula mudah-mudahan dibere sabar dibere tabah jangan geus salaki kula ieu kula jeta tadi ge janji sehidup semati waduh ngeunaheun teh tiis kana ceuli tiis coba kana ceuli ngeunaheun tah mun kitu rada deres ieu mah eta pun cara tadi lamun puasa Arfah wa man shoma yauma arfata nah Jumat saja lemah nu puasa dina poe Arfah Allahu sawaban misla sawabi Isa alaihi salam bakal dibere ganjaran sakumaha ganjaran Kangjeng Nabi Isa alaihi Kangjeng Nabi Isa mah kumaha emang ganjaranna Kangjeng Nabi Isa mah hiji rasul hiji nabi hiji rasul nu teu boga lahan sajengkal-jengkal acan teu boga taneuh sajengkal-jengkal acannya masih Isa al-Masih tukang leumpang nya mah dakwahna terus bae yubriul akmaha wal abros kaistimewaanana yuhil mauta bisa ngahirupkeun nu maot nu lampang diusap bisa cager pokona mah panyakit ku nya mah asal diusap becager aju tetep bae dek dibunuh bae diangkat ku Gusti Allah ka langit kaopat ayeuna masih jadi akhir zaman turun bakal jadi tentara Mahdi ilah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ke Mahdi na teu aya dilanjut ku Kangjeng Nabi Isa dibantu ku ashabul kahfi nu aya di Yordan ya eta nu bakal muksal binatam li qaumartuzun wa nusari munus paliastasinus kitmir hudang deui nyana bakal perang ngalawan Dajjal ya geus pokona geus disetting ku Gusti Allah geus aya rumus-rumusna ke bakal aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warnana hideung aya 7 wandera jeung bakal aya nu ngaku-ngaku jadi khalifah memeh Mahdi bakal aya nu ngaku-ngaku khalifah kuari geus mulai ISIS Islamic setan Islamic States of Iraq and Syria Masya Allah iyalah nu ngaku jadi khalifah buatan Amerika itu terus lantaran Amerika kewalahan menghadapi Palestina, kewalahan menghadapi Afghanistan, mujahidin fisabilillah nyana kesulitan kumaha carana diplot seseorang wah diseseuh otakna dijieunlah ISIS mulai kuari nembakan Amerika zohirna nembakan Islam pokoknya nu teu beat kanyana ternyata hayang asup ka mujahidin fisabilillah geus sabaraha mujahidin fisabilillah anu hancur ieulah Amerika terus kuari beki mararaot pararae mujahid fisabilillah
dengan asupna ISIS buatan Amerika. Geus kos kitu bae teh teu aneh lamun sok mukaan Bukhari, mukaan Muslim syarah-syarah Bukhari. Oh iya orenganan terjadi di akhir zaman, di zaman urang geus mulai muncul khalifah nu ngaku-ngaku khalifah. Tetap terus nyana teu eureun-eureun bakalna terus. Pokona mah mecah belah Islam. Islam datang kangke eueuh hargaan. Hina Islam. Engke mande ka masjid ditoelan ku kafir, diome ku kafir. Kuari ge urang di Indonesia diome pan ku kafir. Emang urang teh diome. Diome politik, diome ekonomi. Apakah urang kuari teh diome? Diome. Mayoritas Islam, tapi apa aya nu berani ngamunculkeun politik Islam eueuh? Apa aya nu berani ngamunculkeun muamalah secara Islam eueuh? Berarti kan orang keur diome ku Yahudi ku Nasrani. Geus kitulah ngome na manehana. Engke mah tetep bae ku manehana diome secara fisik langsung. Ngan tetep engke aya napas heula, menang heula urang sagedeung. Menang heula sagedeung ngaju eleh. Menang sagedeung ngaju eleh. Terus eleh nunggu Mahdi. Cek kula mah Mahdi geus araraya, dipicung aya Mahdi, Cikupa aya Mahdi. Gitulah ya. Jadi kula bagan sakadar ngabibita supaya urang daek puasa nu poe ieu eueuh henteu niat jeung geus barang dahar isuk bae. Sing kudu boga pikiran hook nyaah beu aing buah datang buah henteu ka bulan haji deui. Gitu. Mun teu datang aing teu puasa rugi amat. Urang kudu papasrahan di hareupeun Allah carana. Ya Allah ya Rabbi. Naon nu dibanggakeunana ieu awak. Ti eueuh ka aya jaku Allah, ti aya dihirupan ku Allah, dibugas, dibagus, diuras, diurus ge jatungtung nama paeh dicabut ku Gusti Allah. Aju bakal menghadap ka Gusti Allah. Batur mah perang di Palestina ngaluhurkeun agama Allah. Geus puguh katembak syahid di Suriah, geus puguh nya nama syuhada di Afghanistan, di Irak. Batur mah geus jelas ai sia awak deuk iraha perangna, deuk iraha sia awak perangna. Pan sia teh lain nu aing Gusti Allah kuari dititah ku Gusti Allah puasa melalui Kangjeng Nabi ye. Gas sia awak perang coba jeung sangu. Perang, aing. Ayo coba puasa. Baik, isuk-isuk mah masih segar keneh kan. Jam 11 neuleuh kurupuk amis. Kurupuk amis. Jak kamari mah neuleuh kurupuk biasa bae. Tapi barang puasa bangun rangu amat tak kurupuk. Masyaallah. Neuleuh baso asa ngagopaian. Geunah aing ye. Aduh, baso urat. Jam 3 urang geus kieu bae ieu sangu da hareup. Ya, jadi aban urang seungit sia-sia dasar. Perang aing jeung sia, moal kudu dahar aing, kajen kukumaha ge, kajen seungit, kajen kukumaha ge satungtung pamajikan aing moal. Mun pamajikan eueuh nya kumaha engke bae lah. Perang urang jeung dahare jeung indung lah. Batur mah paeh mah nya aing teu kuat puasa. Deuk muru ridho Allah tah bandingkeun urang jeung nu sabilillah. Saya awak teu kuat teuing sih. Masyaallah batur mah perang. Aing ngadenge wali mah Maulana Hasanuddin mah genep bulan sakali ngisingna. Ai sia mah pan genep menit sakali ngisingna. Jauh amat sih jeung Maulana Hasanuddin. Puasakeun ku aing puasa. Aing nu teu puasa pan lain deui. Jam 2 geus kiceu. Ditanya geus mung nembalan. Salat henteu. Salat ge geus henteu. Cek pamajikan ka henteu salat. Leuleus. Aja nu puasa hukumna naon sunah, ai salat wajib.
murus sunah ninggalkeun wajib teu kira-kira. Masyaallah. Tapi di urang lantaran kabeleteran ku para ulama, para wali. Jadi puasa teh teu aneh di urang mah. Sebab jawara ge jawara. Jawara titah muasaan wiridan daekeun jasa ku kieu. Tuh. Pasaan. Ieu ge pokona moal tirak ditembak. Moal tirak aja ku kumaha. Nu bener, ditembak. Kunaon ku pepelentokan. Daek di urang mah jawara ge puasa. Ya, bahkan wa saumu yaumi arfata yukaffiru sanatan madiyah wa sanatan mustaqbalah. Puasa Arfah ngiparatan sataun nu geus kaliwat, sataun nu kahareup. Beuh, pohara jasa pan. Sataun ka tukang besi aya dosa-dosa urang kakaparatan, kahareup deui ieu kakaparatan. Masyaallah. Nu mantak rugi jasa lamun urang datang ka teu puasa tarwiyah jeung Arfah acan rugi jasa. Poe lebaran poe nu agung lantaran poe teh anu diagungkeun ku Gusti Allah pat. Nomor kahiji poe Jumat, nomor kadua poe Arfah, nomor katilu poe lebaran fitri, lebaran adha. Opat eta mah istimewa jasa. Nu mantak lamun urang malaman lebaran teu sare ibadah ka Gusti Allah. Wah, geus pohara jasa. Ngagungkeun ku agungna eta poe urang mentang mata malam eta maca Quran, maca sholawat, zikir atawa takbir. Kuari mah pan urang mun takbir ya dicarekan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Pan manana mah bagus jasa eta. Bagus tapi coba penting. Kurang dipasang mantas insya begitu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Pasti masyarakat reaksi. Hoi. Pareu mantas speaker. Sagara takbir segala nanan padahal bagus eta takbir. Tapi lantaran lain wayahna dicarekan ku masyarakat. Carekan, nu mantak dicarekan kunaon sih? Lantaran maleman lebaran teh maleman diperdekakeunna seluruh arwah-arwah. Nu di jero kubur teh dibebas-bebaskeun ku Gusti Allah. Mantak nyana ngadenge suara takbir. Tah, bungah nyana. Wuih, aya takbir cek di kuburan. Kurang kala luar, di deuleuh bener. Mantak lamun urang encan lebaran takbir, nyana hudang pan. Nipus ya kai. Awas dibawa ke MK ku aing sia. Tahulah doa teh geus sia bisi diudag-udag jurig. Takbir bae tapi lantaran nyana ngarasa tertipu ya ulah. Tak engke mah malam Sabtu bebas. Takbir urang. Isukna langsung sholat lebaran Idul Adha. Sunnah rada isuk keneh beda jeung Idul Fitri. Nu mantak Idul Adha sunnah isuk keneh sabada sholatna mencit hewan. Hari Idul Fitri mah besi aya nu can ngazakat, tungguan sakedeung besi di jalan keneh nyana kamari poho atawa can boga rada beurang saeutik. Eta keur aturan-aturan fikih padahal di urang mah geus barariasa. Ieu engke poe Sabtu urang beres lebaran eueuh hiji ibadah anu paling istimewa di poe eta min iraqatid dam tibatan ngagereselkeun hewan ngucurkeun getih. Ketika urang korban memeh getih datang ka taneuh urang geus dihampura dosa ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Memeh eta getih datang ka taneuh urang geus bebas. Kabita jasa pan. Naon hartina duit 15 juta pake meuli kebo. Naon hartina duit 20 juta pake meuli 20 juta belikan ka kebo. Tah. Aing mah geus pokona mah deuleu surga. Nu kadeuleu ku aing bidadari. Geus 20 juta harus beres. Ngan aing mah men teping-ping 2
pingping hareup jeung pingping tukang ulah dikamamanakeun hate bae buntut bae teu kabeh bae teu siapa dek dijual burung Masya Allah guys dibebaskan lah sok yang hayang ai naon korban mah geus sanajan meunang lah geus pokona mah dibebaskeun gua sok yang hayang dikat kabeh tah eta eueuh ibadah nu paling istimewa di poe lebaran sampaikan kata Shrek kecuali mencit hewan seminu duhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah nah nu lintu geura hewan namun embe nu lintu munding nu lintu sapi nu lintu onta nu lintu lantaran fa innaha matayakum yaumal qiyamah engke bakal jadi kendaraan di poe kiamat urang dijemput di kuburan ka mahsyar pan jauh ti dieu ka Palestina mahsyar teh Palestina urang ti dieu makanya dek digiring ke Palestina kan capek kitu mah urang boga embel cek nah entah orang aduh lata kula nu kuru marempek atuh ulin tuh waduh lamun kebok tujuan di puatanana pas sedak-sedak ya Allah ya Rabbi atuh lain ditumpakan embe mah atuh embe nama sapira embe atuh ngarempek atuh kebodi kupatan ku tujuan naonan ye atuh engke dibere istimewa ku Gusti Allah tek ieu lawan ieu kendaraan hebat amat ye pernah teu di dunia baheula korban pernah ieu kendaraan masyaallah ieu mah ngagenyai-genyai ieu mah kendaraan tina sinar tina nur isin urang numpakana aing mah baheula jak baheula aing korban mah korbanan kuru ieu mah bagus teuing ieu mah henteu ieu naik bae geus Allah ridho embung aing mah kajen teuing lah embung isin aing numpakanana sebab aing keur kuru leutik ieu mah panyuguh ti Gusti Allah hayu naik bae embung aing mah deuk leumpang bae ada jelema teu pantes jelema teh kan dipantes-panteskan ku Gusti Allah aya nu pantes naik Mio gitu kan aya nu naik Astrea aya nu pantes naik mobil kitu Avanza nu pantes datang ka Innova nu pantes datang ka kitu Fortuner nu pantes datang ka Baby Ben Lexus sapantes jelema diterop-teropkeun ku Gusti Allah aya jelema teh teu pantes mun naik mobil Mercy teu pantes potongan kos kitu mah teh potongan Avanza teu pantes jadi nyana ge embungeun ongkos ka hotel nyana endap-endapan ka hotel isi sendal ieu urusana tinggalkeun apa ulah mun boro-boro di hotel naik lift ge nu tinggalkeun sendal turun teh di dieu sendal ka mana cek aing mau batur kuno oplo-oplo teuing oh masyaallah tak kayak kos gitu tak dari gulantara dia mah ganjaran dipuatin ku malaikat naik oh cek bahasa baheula mah sing serbit balik orang yang bolehnya sing serbit malah orang sialah mun hayang deuleu mobil kajati ge bau sing serbit biasa mobil itu bahasa baheula itu bahasa kolot wari ge wah sok wah dibalap engke teh di kuburan masing-masing teh ka mahsyar teh balap sot itu mah kenceng amat atuh lintuh mun aing ngabelet atuh bala kuru atuh naik kan angel aduh tinggalin deui mending mun teu di dadahan dadah pan eta nekan aja jantung sial jasa di dadahan geus dikieu ayo atuh deuk dihayu-hayu ku bae tanaga-nangan sakikituna atuh datangan angel ieu mah nulal itu mau sot waduh asana embe kuru mah laku ieu teh jadi nulit teu meunang anu cacat saminu dhahayakum fa inna matayakum yaumal qiyamah bakal jadi kendaraan nikmat amat urang dipapageun beuh kuari bae ge urang boro-boro naon balik ngaji bae nya panas pan urang nya teu puasa mun urang duit teu boga
aya babaturan urang set ngareng dibuka lawang naik ji ayo naik sekalian blek urang nikmat jasa ngenaheun teh ngomong ke urang di masar masyaallah jadi urang kuari mah dimensi pikiran urang ka ditukeun ulah pikiran ayeuna mah hook bae begitu dek dibelikeun 20 juta asana loksun aing ge aya ibadah aja loksun diridokeun direlakeun masyaallah karimnya aya urang boga poe Sabtu teu boga poe Sabtu Minggu teu boga poe Minggu Senin teu boga poe Senin Salasa tasrek 3 poe berarti Minggu Senin Selasa selesai maghrib Sud, mudah-mudahan orang kabehan dibere boga milik, dibere boga rizki, sehingga orang bisa ibadah kurban. Mudah-mudahan kurban orang diterima gugus ya Allah, sehingga benar-benar ngajadi kendaraan jaga yaumal qiyamah. Walau ikhtarul fida'a lamun milih si Sayyid kada lebus fal asau adalah rujuan. Nurutkeun cek kawal aso meunang ka manehna ngajabal deui wa taslimahu jeung masrahkeun deui wa yabdi umma waladihi jeung bisa nebus kana walad aya abid amat ngaranna walad lantaran amat anakan nah eta ngaranna amat walad bisa ditebus maka bil aqal harga nu leuwih rendah wakila al qaulani cek sakaul mah tetep dua qaul sakumaha kamari wa jinayatuha kawahidatin bil azhar hukum jinayatna eta sarua jeung hiji bae fil azhar tinggal nyaritakeun urusan janin yakne bayi nu aya di jero beuteung faslun wallahu a'lam.